Deh, nya rarandaan wis 4 tahun. Nya, kunaon kitu nih? Nah teu hayang kawin deui. Rek atuh kawin deui mah. Nin, ka dieu. Aya naon? Aki meninggal leurewas. Itu bantuan gawat. Aya naon? Ayo gawat, bantuan ke dokter. Rek naon ka dokter Aki? Itu incu urang, duit 500 katalan. Katalan kumaha? Eta duit teh kadahar. Kadahar duit 500, hayu urang ke dokter. Teh heula, ari Aki. Anu katalan teh duit 500. Iya. Ari ka dokter 200.000. Atuh rugi urang. Jangan ngusung lu. Deh, ini dia yang geus ngaranda teh. Iya, tuh ya 4 tahun. Duh, kumaha? Kade pompet. Kayak aya wae. Bisa wae atuh. Bae halus, da jadi parawan deui. Cek. Lamun abi kawin deui, alusna boga imah heula atawa boga mobil heula? Halus nama ya lalakina heula sadeh. Emang dirinya ada kawin ucing. Hei ibu-ibu, ari kamari keur poe Minggu arulin ka mana? Areueuh di imah. Abi manin, tuh ka Ciwidey. Abi mah ka Pangandaran, Nin. Tapi Nin, abi masih ya, Sia kumaha deh? pas nepi Ciwidey, bre teh hujan eta mah di gede, kacau. Nah, habet sarua. Sarua kunaon? Abi mah nya pas nepi Pangandaran, leungit duit. Aya wae. Ayo Nin, poe Minggu ka mana? Nin mah di imah we ngadoa. Ngadoa naon, Nin? Nin teh ngadoa, ya Allah, mudah-mudahan anu ulin poe Minggu ieu sing kahujanan jeung sing leungit duitna. Aki, palurah maut. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ira mautna. Tadi subuh maut nage si Aki meni tenang perem. Nya atuh maut mah peureum. Banyak bentak molotot. Mun molotot mah pas dikubur pasti kapereun-peureun. Ujung mulut. Cigera ka ditu. Nin mah dangeus tadi. Nya. Deh, nya rarandaan wis 4 tahun. Nya, kunaon kitu Nin? Nah teu hayang kawin deui. Rek atuh kawin deui mah. Nah, atuh ling grader we kawin. Kalem atuh Nin, keur ngadaguan heula salaki babaturan urang cerai. Nah, dedeh jadi pelakor. Nya teu atuh Nin. Da itu nungguan cerai heula. Emang saha babaturan maneh anu didaguan rek cerai teh? Tuh.